ngalamun ke karena ngalamunan naon atuh euy. Urang teh keur kapikiran hiji hal. Lamun ditongoh di ditu aya hiji awewe minta tulung. Maneh rek kumaha, tapi si awewe teh nitah buru-buru kudu lempeng urang teh nulungan teh ulah bulak belok. Ai cek maneh rek kumaha cara nulungan awewe teh kumaha? Sok pamikirankeun. Oh nya euy kumaha? Bingung euy. Dipikiran teuing, durul-durul lain atuh, kabogoh lain. Mending ngegas. Action. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and share.